Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisi cana cek batur jelema edam. Berat, hampura euy, urang loba dosa ka didinya. Tumen anjir, nyadar ya. Tapi kalau mah eta ka minta hampura lah. Da lebaran ge jauh keneh eta teh. Bari jeung rok dijieun deui anjir. Benar teh guys. Ya, Brad, bisi urang boga hutang ka didinya. Omat nya Brad, halalkeun nya Brad nya. Nya, sing karunya ka urang nya Brad. Naon atuh teh? Mun sok rariweuh dinya mah. Kadar ge urang sok nginjemkeun duit ka didinya. Bari pan sawareh mah sok dibayar atuh ku didinya bae atuh. Hitung-hitung sedekah we urang, hitung-hitung balas budi urang baheula keur leutik. Masuk diasuh ku didinya. Bebaskeun, dibebaskeun ku urang. Lain itu kunaon itu? Hah? Ini asal ruas ge kunaon ieu? Kunaon didinya? Lah teu kudu reuwas, Brad. Urang teh bingung, Brad. Bulan-bulan ieu urang geus beda rarasaan, Brad euy. Beda rasa. Ya. Geus hilang rasa, Brad. Kudu kumaha urang ieu, Brad? Ke dokter can dinya. Kembali Brad, orang mau ke dokter teu kudu bae lah. Da beureun sareng lagi bakal, Brad. Anjir. Ya. Nu ngaranna manusia mah kudu optimis. Ya teh. Ikhtiar teh kewajiban. Ayeuna cenah lamun misalkeun gering ka dokter atuh uubar. Wajib teh hukumna teh. Jangan ke dokter ayeuna. Kadang deui muka dokterna. Jangan ke dokter. Moal Brad moal. Ya. Anu dirasa naon ieu? Nu dirasa ieu? Naon beuteung, sirah atau naon ieu? Ari awak mah Brad, urang teh sehat. Ngan dina rarasaan teh kieu Brad, urang teh anu jadi bingung mah. Ngadahar gula, amis, ngadahar cengek, ada, ngadahar uyah pangset. Adi Brad urang anyar keneh. Isuk tadi ngadahar paria. Pahit. Nyaho aing anjing. Parah ya aki-aki ya. Sararea ge kitu ieu teh tangkurak. Diomongkeun ieu aki-aki anjing. Gaji wae ku aing itu ya beheungna ieu. Ieu teh sararea ge. Dinya kaasupan naon ieu? Cek aing mah ieu mah aki-aki ieu mah nya kaasupan hileudeupeut teuy. Apa jiga kieu guys. Ya. Anjing musikeun teh nya dedinya. Montong menta hampura teu kudu anjir. Cek aing ge sagilak-sagilakna manehna mah tuluy we anjir nyan aing pusing. Parah anjing aki-aki ieu. Cai, mana mandi can? Mal abi mah mandi taris kieu, ya geus semua tungkul puguh. Geuleuh mana teh mandi atuh. Yo, toge mandina meh teu tiris mah cara bibi geura, bari make sweater. Ih, nya Bi. Aja mah teu kepikiran euy Bi. Bibi mah pintar. Aja ge arek abi ke mandina ek bari make selimut. Poe ayeuna mah gagal Brad superhero kosim tidak bisa memberantas kejahatan. Superhero. Ini keke ieu anjing si kosim yang jadi superhero. Gagal kumaha teh? Pan tadi aya informasi ka kosim cenah mobil truknya nu mawa barang elektronik di jalan nu anyar teh deket Kebon Jati. Dipaling cenah ku bajing loncat. Terus? Nya kosim kan sigap anjir langsung menuju TKP Brad. Kiber. Teu naik sepeda nu kosim. Nya anjing naik sepeda superhero. Atuh ngapung superhero mah. Terus gagalna kumaha? Nepi ka ditu nya kosim asup dah ka jero leuweung Jati. Teteangan teu kapanggih Brad Borora barang bukti. Si bajing loncat nage eueuh nu aya teh ngasaukeun bajing celemes. Piraku atuh harga diri seorang profesional superhero kosim anjir. Rek newak bajing celemes. Monyong teh. Atuh eta mah kemarahan maneh sudah kurang ditewak bajing celemes. Tapi kan Brad pan aya paribasa ieu sepandai-pandainya tumpai melompat pasti nonggeng juga tah. Jatuh kos.
Pan jatuh pasti nonggeng. Anger anjir. Bong eleh sih maluan ngomong teh. Sieum nya daripada eleh ngomong mending ngajual sawah sieum. Ya wae anjir di Kosim. Tos ya. Maneh ngarti teu maksudna bajing loncat. Bajing loncat teh eta teh seekor penjahat. Ya teh. Seekor penjahat anu cara operasina ngajol. Ngajol karena truk anu arek dijadikan target pencurian. Moal mungkin lompat ka leuweung. Maksud maneh eta meureunna di tangan ka leuweung teh samarukna meureun bajingnya meureunnya. Salah atuh nu ngomongna akuna ulah bajing loncat, penjahat loncat. Maka jeung bajing. Si ieu teh nyaho paribasa anjing. Ampun teuing. Kumaha maneh we. Ieu aing mana ge. Heeh, Brad, 2 kali tapi ayeuna Kosim apes. Heeh. Tas etanya Kosim kan balik. Saroceng datang di terminal. Langsung laporan ke Kosim. Cenah manehna teh dipalak anjir ku preman pasar. Terus? Kosim kan sebagai babaturan anjir langsung naik darah Kosim. Didatangan ku Kosim ke terminal. Bobak belur atuh meureun itu. Nyata Brad. Tapi kadu teh dijangkung badag anjir jembrosan serem. Kosim datang langsung kieu ka Kosim. Kosim malah nu dipalak. Balik pakai kolor bungkul. Ya, maknya anjir superhero eleh anjir teh ku tukang malak ai maneh. Pan Kosim teu inget euy, baheula pepatah guru Kosim lamun keur Jumaah Kaliwon mah ulah beraksi. Apes cenah. Salah atuh meureunan. Kekuatan Kosim jadi eueuh. Leuleusnya. Heeh. Aya wae ieu anjir Batman ka sarung ya. Lain ai Mang Aceng ayeuna kesibukan naon Mang? Usaha? Minangkana mah CS. Mang Aceng teh melian kadu ngaborongan geuning CS. Oh, ngaborongan tina tangkal langsung. Nya CS. Atuh ayeuna mah keur usum keur marema meureunnan nya. Marema nama CS. Ngan poe ieu mah euy can meunang pisan CS, can meunang borongan. Oh, tah loba atuh tah. Loba tuh di bapak. Boga bi ebah eta. Loba satangkal mileubet pokona mah. Arek. Arek sugaan eta yang sabaraha cenah bi ebah. 100.000 ge bae cenah. Ah, murah. Murah CS sakitu mah CS. Sok atuh datangan ka itu. Nah bisa murah gitu bi kumaha eta? Enggak disanggapan daek teu. Anjing. Dieu. Disanggapan cenah. Disanggapan bi. Heeh. Lamun di Heden bi eta bi bisa kurang bi hargana bi. Kurang 350 sok lah bae cenah cek bapak oge. Nya atuh bi. Ieu. Anu eta be anu di Heden bi Aceng mah lah. Anu murah. Nya kan dibejakeun. Kieu tah anjir nya. Nu rempag jeung nu ngagiclek dihijikeun. Urug alam dunia teh tah. Nya atuh bi ayo cuang ka bapana bi. Ayo. Cuang dinegosiasi. Anjir negoy cenah nya. Bubar kayak itu anjing. Yeur ngabandungan lagi. Pernah aku melihat musrik di taman ria. Musik musiknya. Pernah aku melihat musik di taman ria. Iramanya melaju, duhai sedap. Melayu. Salah mo? Ih. Melayu sih. Iramanya melayu, duhai sedap sekali. Iramanya melayu, duhai sedap sekali. Terojono, terojo. Terajana. Kan orang Sunda, orang mah bi. Terojono mah orang Jawa. Namun Jakarta terejene nya. Heeh. Terajana nya. Terajana, terajana. Ini lagunya, lagu Pakistan.
India. Kan jauh-jauh ke Pakistan. India. Sok atuh. Ini Lagunya lagu India serasi dengan indah gayanya, gendangnya kulit kembung. kulit lembu. Aing masalah wae bibi mah. Geus ngerusak lagu batur. Bi, keur naon deh? Pengaluruan daki ya, A. Oh, ade atuh. Eta luntur hideungna, kayak walungan jadi hideung caina. Ya. Lain bi, orang teh bieu teh meuli talus nih, ti wajuhim. Engke ku bibi pangnyepankeun nya. Ngeunah jigana euy ke peuting jeung barudak gadang dar sepan talus. Nyatu karena pamajikan we, A. Percuma bu pamajikan. Eta oge ngan menang pamajikan teh euy sok arateuh kana ti korot retem geuningan ai menang bibi mah sok pulen geuningan eueuh atelna ge Nu aya trikna, A. Bejakeun gerak pamajikan A. kumaha deh Tadi kumbah heula taleusna, geus dikumbah meme disepan, digaroan heula tut hiji, dijamin moal gatel, enak pokona mah. aslina bi Asli. hiji-hiji digaroan eta taleusna Nya. heueuh di atuh kajen lah di wadulan ya punya hoye oke ini tak pamajikan atau titah kitu titah kos bibinya Sok. ya nanya tong lilat teuing dicai saya kunti yuk alhamdulillah mak euy adi geus aya jodohna ayeuna Nah, alhamdulillah nya mah. Arane. Nah, alhamdulillah naon? ya alhamdulillah atuh adi ayeuna arek kawin berarti geus aya jodohna teu alhamdulillah kumaha urang salaku lanceuk atuh aya di dinya Ya. Tong boro nyarek mah sia teh kalah bersyukur naon teh. Rupa-rupa wae teh. Nah, tari potan ku kolot baheula tara, dinya tara. apa naon aya di dinya anjir kita nyara rambung head Teh nyambung. Ye. Urang baheula urang baheula. Jang kade sing bersih hirup teh cenah. Nah, akhirnya kalau ka atuh. Ye, cek ajengan. Ana do patu minal iman. Kebersihan teh sebagian daripada iman. Nah, saya mah adi menang jodoh kalbung mah naon teh? Arane pisan. Hirup teh. naon sih teh ini asa kitu nyambung ieu teh ngomong teh nyaho urang oge heueuh bener anjir kebersihan sebagian daripada iman tapi napan naon hubunganna anjir jeung jodoh sih teh jeung jodoh adi aing naon hubunganna head Ay, kata kutara apa kekarak apal wah ininya mah. Apaan jorok teh jorok, seteh jorok. rada burung anjir ya aki-aki paribasa sia teh tungi paribasa eta teh lain masalah jorok ayeuna jauh tina kabersihan sih teh parah anjir ya aki-aki tuar wae gitu kok aing deh ceng aya didinya geus ngalongok ki utar ceng Acan brad euy, sibuk bae acengna. atuh longok kan didinya mah deukeut din Gampang brad. Geus aya duitna euy brad. atuh kemah longoknya karunya dirawat we Di mana di brad eta cenah di rawatna brad? eta di rumah sakit Ikin Sadikin Hasan Sadikin meureun brad. eta lah eta bener Karunya nya brad. Coba penyakitna anu aneh cenah eta brad. aneh kumaha Penyakit Herlina lin brad. hernia ceng hernia nah jadi karena Herlina anjir penyakit naon anjir Herlina ya Herlina mah ibu guru PAUD Herlina mah parah saroceng iya anjir hernia tong ngerakeun anjir Oh, nya Herlina. astagfirullahaladzim ya her Ni ya hijikeun Herman. beki jauh saroceng anjing parah ya
Ai didinya baheula sakolah teh. Ai di MI harita maneh lulus teh. Ya Herman mah kepala sekolah, Ceng. Moal emah. Parah anjir. Parah saroceng ieu. Hah bisa wae ya jukut riut ya. Kamana atunya ieu hayam hiji deui di kandangan ngadon eueuh. Meng. Meng 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 meng. Bandel-bandel teuing da eta hayam mana atunya? Di dieu paingan, di teangan, di hareup. Keur naon di kandang hayam moyah kieu? Yang kandangan hayam atuh. Kandangan hayam cenah ieu. Di mana teuing ngagaroan hayam ku meng meng meng. Di mana-mana ge ngagaroan ucing meng 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 nabi. Si ganti dia. Tiba heula bi, tiba lagi gitu. Geus lah, ke deui we ngasupkeun hayam malah geus kolot lin hayamna. Ah geus aki-aki malahan. Heeh. Apaleun meureun balik. Geus kolot mah hidang. Yeuh, tulungan urang. Urang teh ditelepon ku babaturan. Manehnana di perusahaanna kurang karyawan hiji. Manehnana butuh nu gawe ti lemur di dieu. Cing pangneangankeun bi. Lah atuh kari si Emo teu daekeun di. Mungeun bieu ge kurang tawaran. Emo mah. Ai maneh hese nya di lemur ayeuna neangan jelema anjeun digawe. Duh ampun teuing. Lah gampang kari manggil tim sar geura. Please bi, yah tim sarmah ajang neangan jelema anu kasasar. Ya, ajang neangan jelema anu ti teuleum. Tim sarmah lain neangan jelema anu arek digadag. Ya mongeunnya bi aing serempak deui wae ye. Ampun teuing. Salah nama aing teh da ieu mah jeung ka dieu sagala. Usah balik Ya, ngagaroan ieu ngagaroan hayam nya. Ade omat ulah meng meng meng. Ya ngagaroan hayam mah kieu ya. Tukut tut 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 gitu. Sok nyampeurkeun dijamin. Naon di kos? Biasa we Brad, nongkrong bari nepo berita ya. Oh, berita naon? Oh bener nu di pika power ku di dinya Brad. Eta teh anu perang Thailand jeung eta teh Kamboja. Meluas anjir ayeuna meremet ka negara urang. Ka negara urang? Heeh. Tah tinggalina berita tuh. Provinsi Banten ibu kotana diserang cenah Brad. Anjing. Isi kosim ampun teuing. Teu berita naon kehet? Ya, nya heueuh atuh. Banten mah ibu kotana Serang teh. Lain serang. Lain serang lain anjir. Teu anjir teu ngiluan perang teh Banten mah. Moal anjir. Banten mah di ditu anjir teu tareurak di bedia anjir. Moal eleh barina ge perang oge. Ya guys ya. Aman, kalem, kos. Anjing aya wae. Ya nu aya ge anu salah sasaran. Ka negara sejen lain ka negara urang, ka negara Laos ka itu. Ka Laos. Aing mah ieu mah Brad. Bangkrut deui wae ieu mah tukang baso atuh kieu carana mah Brad. Naon jadi ka tukang baso teh kos? Pan eta negara caos diserang anjir atuh meureun baso teu make caos mangeunah engke. Nih, anger si kosim ampun ting. Please kos, negara asa teh Laos teh negara lain saos kecap lain saos cengek, saos cabe, saos tomat lain. Nying. Jelaskeun ka si kosim nih hese teh anjing. Parah sih mah. Capek aing lu ngobrol jeung si ieu mah. Aing kajian teuing keneh ngobrol jeung ieu anjing yang lutung ka sarung. Kajian teu ngarti ge bahasana. Aya wae ieu anjir ieu. Cocodot. Bi, tulus teu meuli hayam nu kamari ditempokeun geuning. Bunga bisi menang nyolong maneh mah. Ish, lain bi ieu mah. Asli nu indung urang. Bae lah gocap lah. Mahal bae mun ceban malah jabae keur si hayam tinggal tulang jeung bulu mahal teuing. Beraku ceban bi. Teu kira-kira nawar teh. Kamoceng oge nu buluna hungkul 15.000. Aku ieu hayam mun 10.000.
Bung asok we ingu kumane hayamna. Uge jalu nabi euy. Jaluan tak kumane tuh jalu nama. Brad, hari dirinya ngarokok sok rokok naon, Brad? Rokok naon we urang mah ceng. Asal ngebol orang mah. Henteu teh knalpot bat nyamuk tah tara. Kos Aceng, Brad. Anu bermerek ngerokok teh. Naon? Aceng mah jarum super, Brad. Coba tataya Hartina, Brad. Naon artina? Jarum super, jarang di rumah, suka perempuan. Lebih kainya yo pangarti saroceng yo. Redang yo. Lamun repil tah eta urang pan resepna teh kana repil urang. Naon cing repil aya hartina bu? Repil mah, Brad. Remaja ilpil. Remaja ilpil cenah. Ngewanya. Ngewa, Brad. Yang budak-budak ngora. Heeh bener euy. Anu bahaya pisan mah eta komo, Brad. Naon? Ardat geuning, Brad. Kapan didinya nate baca nate ardat teh. Heeh. Kumaha? Rokok baheula keneh eta. Heeh, Eta mah bagian awewe, Brad. Barudak ngora aja, Pak. Nah bagian awewe. Ya, Brad, hartina ge eta mah. Aku rela ditunggangi asal tidak hamil, Brad. Anjing. Hah bisa wae ieu ya anyirnya. Bisaan ieu anak cucurutnya. Jana si Amang rek balik cenah bi. Heuh pugu ge a. Enda, bi aing nya rek dilongok setelah sekian lama. Sonoan atuh urang kayaknya. Sok ripu bibi teh nyari awak geura amun balik. Ya heuh atuh bi. Wajar. Si Amang teh balikna teh setahun sekali, ayeuna sakalina panggihnya pasti atuh. Ye, lamun hayang mung nyari awak ku Patrawali. Ya guys ya. Tawali. Mung apait ku Bratawali mah. Atuh ulah diinum sok salah wae si Bibi. Kumahakeun atuh? Dibalurkeun. Eta mesat budak oge geuningan. Ku Patrawali. Mung dia seumur-umur budak. Tapi dah heueuh nya a. Ya guys. Tawali si Amang anjir pahit bayar. Alah, tegap ya kopi beratnya. Komo atuh. Ya tadi sebut kopi naon sih? Kopi mewah. Ya. Nyata kopi mewah. Jadi kopi mewah teh kape di sisi sawah. Gitu. Lain mewah luar biasa mewah. Mahal, yo. Kopi sisi sawah. Kape mewah. Oh, ai kapenya kakosim un karnaleun di dieu mah euy aneh berat. Padahal kosim mah tadi di Banjarsari. Kakosim berat karnaleun tah. Asli. Karnaleun kumaha itu? Teu percaya di dinya. Kan kosim teh tadi nyebrang jalan raya nya. Anjir eta anu laliwat berat. Pada ting taritid anjir ngelaksonan. Kosim terpana di dinya. Melambaikan tangan we cukup kosim. Dadah. Anjing. Melambaikan tangan cuma. Serasa jadi ieu berenya Miss Universe kieu berenya. Nyari duhan teh eta. Nya nyeduhan. Palontongna ya anjir jadi artis. Atuh kosim gitu loh berat. Anjir lain ya yang nanya lah ya. Iya kumis dihaja diingu, cek aing mah kurut anjir. Ya, jika siluman lele sih teh. Guys, Kakak Sepna, berat kakak Sepna. Kakak Sepna. Terus kumaha tuh di jalan teh? Gitu we kosim cukup melambaikan tangan. Anjir. Batur marek arar ini ternyata nyebrang puguh di laksonan itu. Geus percaya di dinya ayeuna nya kosim geus terkenal. Percaya aing kira aku tuh percaya ka kosim gitu loh nya guys. Geus menang endorse atuh. Aing geus jadi artis. Atuh jangan tanya berat. Tadi tah kosim menang job titah ngendos, titah ngiklan minimarket anjir. Aslina kok. Atuh Eta jadi naon? Mana jadi ngiklan ke naon eta? Jadi naonna eta? nya eta berat kosim jadi etalaseuna cenah. Anjing. Jadi etalase.
Kos didinya mah teu mantes jadi etalase ge kos da leutik anjir etalase naon ieu etalase mainan anaknya sih ieu. Ya wae si Kosip. Hah, bisa wae ya gagang kacamata ya. Brad, apakah Mang Mamat tuh Brad? Mang Mamat anu di terminal nih. Ya Brad cilaka sih ya. Innalillahi. Kumaha di? Katabrak mana narek muntas Brad. Heeh. Di itu motor ngahindaran bus. Wes, Ribu atuh. dibawa ke rumah sakit Brad. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh? Tak ayeuna kumaha kabarna? Eta teh Brad, titik cenah Brad. Nah, kayak titik itu. Koma. Di rumah sakit mah koma, Ceng. Oh, bahasa medis titik. Lamun titik mah tamat, innalillahi. Koma paling oge. Anu teh sadar-sadar geuning Brad. Heeh, koma. Oh, jadi karena titik. Sare Ceng. Parupa wae. Eta Brad engkena Brad. Moal amisiu kitu Brad. Naon deui ieu anjing amisiu cenah. Amnesia. Amnesia merenceng. Lupa ingatan. Amnesio mah aku rindu kamu. Hah, bisa wae ya anjir. Lalu pitek ya.